teh biasa ditinggal di payun rarai mamah tah eta aa teteh anu parantos berjuang bikin hidup salami ieu mangga supados nyaluhuh dicium pandangan tah ieu mamah anu roh pati bela raga melaan hidup 8 bulan ngakandung dina kaayaan ripuh leuleus lungsek loba anu karasa sakapeumah nu jadi anak poho kana perjuangan anu jadi indung kedalkeun ku hideung teh ade aa dina hate kalayan dibarengan ku kaweningan gadis mama ieu abdi mah murang kalih mamah anu asa cikeneh ku mamah diakod-akod anu asa cikeneh ku mamah diajarkeun leumpang ieu mah tos dewasa abdi mah hapunten can tiasa mulangkeun kanyaah mamah can tiasa mulangkeun perjuangan anu sakitu ageungna pikeun abdi rumaos abdi mung tiasa ngajengkelkeun ngarudetkeun ngariweuhkeun ka mamah jengkelna ku kalakuan abdi rudetna ku kalakuan abdi riweuhna ku kalakuan abdi hapunten mah kasawangku abdi nalika mamah ngakandung 8 bulan lilana dina kaayaan ripuh leuleus lungsek loba anu karasa natkala ngalahirkeun abdi mamah ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat menta tulung jeung menta nyalindung sugan jeung sugan kapeurih kanyeri waktu ngalahirkeun abdi leungit namung nu aya malah nambihan hapunten mah hapunten doakeun abdi mah terus cunduk kana waktu datang kana mangsa abdi sejak ngembah sagara ngarumah tangga ngeleuman leuwih ngalaki rabi mugi aya dina ridho mamah da lamun setia mah teu aya ridho mamah Allah ge moal ridho ka abdi ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain yen ridho Allah aya dina ridona indung jeung bapa jeung sabalikna murka Allah aya dina murkana indung jeung bapa mangga teteh dipeluk mamahna sok aa dipeluk mamah sok dipeluk aa sok didoakeun mamahna si panjang yusuf terima kasih geus anak mama cisoca ieu bakal jadi saksi jaga di yaumil kiamat yang mamah moal nglepaskeun